wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Tatepang deui sareng abdi Wida Hartanti. Sareng abdi Faik Diaul Haq dina Wardun. Warta Dunbar. Langsung kan warta kahiji dina dinten ayeuna nyaeta Musisi berinisial RP dipindahkan ke Polsek Sekejengkol pikeun ngajalanan rehabilitasi. Tersangka kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu dibawa ku penyidik. nurutkeun Kapolsek Sekejengkol, proses hukum pikeun tersangka masih dituluykeun. Kumaha ibu palaku teh sapopoena? Duka atuh neng da sok halicing wae bumi na teh ti iseun tak sigana teh isian terus sok jarang aya di bumi na teh sok malam-malam wae. Ibu pernah ningali teu palaku teh ngalakukeun hal-hal anu mencurigakan gitu? Sok nengnya malam-malam teh sok aya nu datang. Duka teh naon? Siga mah uyah. Musisi berinisial RP ieu ditahan di salah sahiji cabang polsek di wewengkon Legok Gorok tanggal 30 Februari 2022. Hasil panalungtikan ngeunaan kasus narkoba di Sekejengkol. Tina hasil pemeriksaan kesehatan jeung tes urin di Puskesmas Sekejengkol, musisi berinisial RP positif ngagunakeun narkoba. Saparantos ditewak menggunakan sabu-sabu, kabogoh tersangka berinisial NM Kapolres Sekejengkol dinten Senin siang. Sanaos NM alimen masihan informasi ka media. Inisial NM salaku kabogoh tersangka datang ke kantor polisi Sekejengkol. Sabada kabogohna ditangkep ku sabab penyalahgunaan narkoba. Inisial NM milih cicing nalika ditanya ku media. Patalina jeung kailikan narkotika jenis sabu-sabu anu dimenangkeun ku tersangka RP ku cara ngagaleuna ti anu berinisial P tuluy dipatalikeun jeung kronologi ringkes panyingkepan perkara ieu. Dimimitian ku laporan ti warga anu patali jeung penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu anu dilakukeun ku tersangka. Tuluy dilaksanakeun panalungtikan anu ngarah ka lanceukna RP. Teras aya warta ngeunaan kuliner di Kota Kembang saat pos iklan anu bakal ditayangkeun. Lamun ngabahas tempat-tempat kuliner di Kota Kembang ieu, loba pisan anu narik perhatian masyarakat. Salah sahiji resep kuliner Bandung anu narik pengunjung nyaeta di daerah di Pati Ukur. Ayeuna urang gaduh rerencangan nu bade masihan warta di Bandung. Mangga waktu sareng tempat disanggahkeun. Sakitu anu tiasa ku urang duaan dugikeun, mugi aya mangpaatna. Hatur nuhun nu dipikahatur, hampura nu ditedak. Wilujeng enjing sadayana. Neng kunaon? Leles Leles neng, minum Sprite. Hey dak, sayu mikir jernih. Emang menyampurkan sorangan es batu, rasa lemon jeung gelembung bakal sangeuna jeung sanyegerkeun kawas botol Sprite. Sok wae ajaran, tapi nyatana can tentu. Menurut maneh, info ieu teu penting. Buktina maneh jadi nonton iklan ieu salila leuwih di 20 detik. Jeung ayeuna maneh jadi haus, jadi hayang minum Sprite. Sprite nyatana ngejieun awak segar. Minum Sprite awak jadi segar. Sampurasun wargi Bandung, tepangkeun wasa abdi Siti Zahra. Di dieu abdi nuju aya di Jalan Dipati Ukur Bandung. Jalan Dipati Keur ieu teh salah sahiji tempat kuliner terkenal nu aya di Bandung. Yuk, ngiring abdi jalan-jalan di dieu. Nah, ayeuna abdi nuju aya di tukang dimsum. Hayu urang cobian.
Neng Jahra kumaha rasa dimsumna? Raos pisan. Oh, Nah, ayeuna abdi bade tataros kanu salah sahiji pangunjung kuliner di Pati Ukur. Yuk. Punten abdi bade ngawancara biasa. Keur nuhun. Sate acana abdi bade naros aya ieu teh asli Bandung. Mohon asli Bandung. Matak negara anteng kieu geuning. Aya teh di dieu teh nuju Ameng atawa kernaon Nuju amang biasa we. Ai nami-namina budak mora mah ameng we. Nuhun Nah, milihna pecel lele di Pati Ukur. Kunaon henteu makanan nu lainna kitu? Iya, ayeuna atos salatri tadi teh jadi aya pecel lele gitu. Atos gempeur gitu. Rasana kumaha raos? Pisan ngeunah pisan ya. Pisan teh. Oh, mun kitu wae nuhun pisan waktosna. Mangga dilajengkeun. Oh, nya. Nah, kumaha di sore tadi nepi ka wengi ayeuna abdi tos ngajak pamirsa di rumah keur jalan-jalan di kuliner di Pati Ukur Bandung. Kumaha resep kan? Tong hilapnya cobian kuliner di Pati Ukur Bandung. Hatur nuhun sadayana sampai katimu deui di acara salajengna. Dah. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Patepang deui sareng abdi di dahar nanti. Sareng abdi Faik Diabul Haq dina Dunbar. Assalamualaikum. Serius. Langsung kan warta kahiji. Kumaha ibu palaku teh sapopoena? duka da ibu sok taraka tinggal dudu anak teh. Kumaha ibu palaku teh sapopoena? Duka da bu hicingan pisan bu abi ge. Sampurasun sadayana abi ayeuna jadi perumahan Cindo. Neng Jahra kumaha rasana raos pisan? Raos pisan. Abi ge resep. Jamen. Kita ada di kita mau makan. Kita mau ke tempat selanjutnya yaitu Kita sangat bopung. Sini. Guys ya, jadi kita sekarang kok ini berarti ya? Kita lagi ada pecel lele. Mau makan, tapi sebenarnya yang makan si bos doang, si bos ditraktir. Ini ya bos, ditraktir bos Cina. bos Cindo.